Neng cantik nih. Neng, sahana pengantin itu nih. Besti, nak? Oh, sahana. Teman mohon. Doa anak tuh kamu pengantin. Semoga apa? Amin. Sarang neng saha teh? Neng Dian. Terus nikah saja neng Dian teh. Teh acan mudah-mudahan sing engal nyusul nengnya. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barak Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Padahurip, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Di sini saya berkolaborasi bersama Dara Sunda meliput suasana persiapan acara pernikahan ya, sebelum acara dimulai di Kampung Padahurip ini sahabat. Kita lihat aktivitas seperti apa aja sebelum acara pernikahan dimulai ya. Oke, simak terus video ini. Tuh, aduh nuju naon ibu teh nuju ngakel. Arek dipoto nu nyangu. Woi. Tisoi, kan ieu suasana hajatana cenah. Masyaallah ya tuh. Ya di kampung mah teu leupas ti nu namina hawu nya punya pami hajat teh tuh. Nya tuh aya we nya. We hawu. Cainya dia mau pengen cai teh langsung tina liangna ini punya tina lodang hari ieu teh nami kampungna teh kampung naon ibu? Sudah labuhnya kampung kurma aya nama jantan Padahurip, desa nama pangitan ka Jaya Mekar, kecamatan Cibugal nya. Ibu mah itu spesialis ieu we nyangu nya. Tah, keur gufil, pret. Sabaraha dinten ieu teh hajatana ieu na. Masak-masakna ieu. Tilu. Tilu dinten. Da masih kene pernikahan satu kecamatan ya mah nya. Satu kecamatan. Iya teh sareng ibu saha ieu teh? Ibu Suntarsih. Ibu Suntarsih spesialis ieu ngaliwet. Spesialis ngaliwet cenah. Yang we nyangu. Suksesna acara pernikahan teh ku ayana orang dapur nya Bu nya. Tuh, masyaallah. Akel sampai sini. Si bot nyuk cai ai kira bang itu. Kopi. Aduh, mantep ngopi heula nya nya. Iya teh sia teh sahana panganten ieu teh. Amang. Amang janten ponakan anu nikah teh nya nya. Kurang Ngopi heula. Tah eta rasa diputer heula. Bu hatur nuhun kana waktuna Bu. Suasana perkampungannya masih sangat asri ya. Ini tepat berada di Kampung Padahurip, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cibugal, Sumedang, Jawa Barat nih.
keunikan di kampung ya, tradisi ya ini nih, kalau ada hajatan ada apa ini namanya nyungsum sahabat, nyungsum nih supaya acaranya lancar. Hari nu nikah teh saha teh? Mela. Neng Mela. Sareng si Ana saha? Adit. Adit di mana itu pamagetna teh? Pamagetna teh di Cicadas. Cicadas Cipasang nya masih kene satu kecamatannya Cibugal kene. Doana teh kanggo panganten teh semoga Sing samawa. Abang saya nawe. Abang saya. Sareng teteh saha itu? Andriani. Teteh Andriani sahana panganten itu? Abi rerencanganana. Oh, rerencanganana. Nuhun hatur nuhun teh kana waktosa. Untuk dapat itu langsung mundur langsung dari itu jadi langsung saja. Tuh. Dia udah atur. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat perkenalan. Ieu teh nu bade nikah teh saha? Ieu teh Mela. Neng Mela nya sareng pamagetna. Adit tuh ka ebotnya. Adit teh sana mah. Di mana ieu teh pamagetna teh? Cipasang. Di Cipasang. Cipasang. Oh, ieu teh teh sahana panganten. Sahana. Iya Banar Doma. Amang. Oh, janten ponakan beurnya nu bade nikah teh. Masyaallah. Cing atuh doana heula kanggo keponakan. Semoga sakinah mawadah warahmah cingarageun milik karena mah sakitu we doa mah. Oke, si teh saha ieu teh? Hampir aku terkenal sok pura-pura. Atuh pan iya penonton mah terangeun heuh. Udin. Asa seurnya. Ya, atuh pernah di Video mah tiap hari Ganti atuh. naon atuh? Parit. Nuhun. Ya abdi izin ngaliputnya acarana tuh. Aduh. Ieu tos
Siap ya kanggo engke pangintennya nyampakeun anu seserahan ya nya. Nuhun. Ini kakeknya. Ini kakeknya sareng bapak saha itu Pak. Bapak saha ya teh bapak saha. Ieu Banardoman. Bapak Toto. Cenah di ieu teh kampung naon ieu teh Pak? Pada hurip. Padahurip desana Jaya Mekar nya Kecamatan Cibugal. Kaleresan pamegatna ge teh Cibugal cenah teh nya. Bisa wes Cipasang kahon. Nya maksudnya desa Cibugal keneh gitu. Desa Cibugal kecamatan Cibugal. Satu kecamatan ya, mah pernikahan satu kecamatan cenah teh masyaallah. Iya hatur nuhun Pak kana waktosna.